tambah surat wal asrinya demi wanci teh urang haluangkeun kang dirinya nya leres kitu dina wanci naon wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi hartosna teh demi waktu demi masa sayatosna sadaya jalmi teh aya dina rugi cenah berusuk illal ladina amanu mangase kecuali kahiji jalma anu iman wa amilu sholihah sareng megawe amal soleh tawasau bil haq silih wasiatan dina jalan bebeneran wa tawasau bisok jeung silih wasiatan dina jalan kasabaran kitunya urang kapayurkeun atuh pamunutna nemeh hoyong demi wanci tapi atur khusus kanggo kanggo Bapak Ustad Eno ge kanggo ka ibu-ibu sadayana anu manco di payung mangga tapi atur ya kalau main wujud
satemena jalma aya dina rupi demi wanci satemena jalma aya dina rupi demi wanci satemena jalma aya dina rugi demi wanci satemena jalma aya dina rugi iwanu iman iwanu soleh nusiri wasiatan dina bebegeran iwanu iman iwanu soleh nusiri wasiatan dina kesabaran. Itu contohnya wajibnya. Kadang informasi dari keabitan